Mang Jejen Channel sejak minangkeun dongeng Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanca mitra kaum dangu sadayana. Kumaha dararamang? Syukur atuh alhamdulillah eta anu ditedak siang kalayan wenginya. Oge Mang Jejen teu petot-petot ngadungakeun. Mugi wae kanca mitra kaum dangu sadayana teh dilancarkeun dina enggoning nya rezeki gitu tah sing barokah. Amin ya rabbal alamin. Mohon kanca mitra kaum dangu sadayana tepang deui biasa we dina pidangan dongeng Sunda anu ngabantun judul Jurig Panganten. Bagian kasabaraha ayeuna teh nya? Bagian ka-8. Mang Jejen miharep kanca mitra kaum dangu sadaya tiasa absen dina kolom komentar. Sepatosna wae Garut hadir atanapi Tasik manco. Tah kitu supados Mang Jejen terang ti mana wae anu ngadarangukeun ieu dongeng. Tah kitu nya. Mangga supados teu nyangkolong ting kana waktos ieu lakon Jurig Panganten bagian 8 urang teraskeun. Tong hilap si kopi sareng lalahuna. Der ah. Isukna pas sore Angga penasaran karena hasil foto tuluy ngahurungkeun laptop. Memori anu dina kamera dipindahkeun kana laptop. Angga mariksaan foto hiji-hiji. Breh, aya sababaraha foto nu gambarna aneh. Di antarana beungeut Risma robah jadi beungeut panganten awewe teh. Terus dina foto sejena manehna nemongan milu dipoto jeung nu sejen. Angga kerung manggih kajadian nu matak teu kaharti deui wae. Nyaan aneh ieu mah. Ari teu percaya da aya buktina jeung kaalaman ku sorangan deui. Angga ngagerentes dina jero batinna. Tegung silila ti luar kadengi suara motor terus eureun hareupeun imah Angga. Angga mah geus apaleun deui yen eta teh suara motor bogana Yono. Yono mereuman motor, terus sanggeus turun tina motor, tuluy nyamperkeun imah Angga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok yon ka jero. Temal Angga bari angger panon mah kana layar laptop nempoan foto. Yono asup tuluy geek diuk dina kursi. Kumaha aman tadi peuting? Yo aman. Entok aya kejadian naon-naon deui. Temal Yono. Ka dieu pindah diukna ka dieu. Yono diukna pindah ka gigireun Angga. Aya naon? Pek tingalian tah foto. Yono ningalian foto dina layar laptop. Tapi ditinggalian ku Yono mah foto teh eueuh nu aneh. Yono kalah muji kana hasil foto meunang Angga. Wah, halus euy. Teh yantina pasti atokon ieu mah. Angga kerung. Naha Yono teu nempuan foto anu aneh-aneh. Nya, ngan sidik-sidik nu bener. Yono nyidik-nyidik foto tuluy pok nyarita.
Walah, ajakal panganten awena baut wae ento daeken sori. Angga ngerasa hemeng lantaran Yono nyaan teu nempuan foto panganten awewe nu ngajirim nembongan. Angga ngagesrikeun laptop disingharepkeun ka manehna. Tuluy foto teh ditinggalian deui. Aneh, foto nu tadi aya nu nemongan teh beut eueuh ayeuna mah. Aneh, tadi mah aya sababaraha foto nu nemongan, tapi ayeuna beut eueuh. Bener-bener aneh. Ceuk Angga ngagerentos dina jero hatena. Urangna mah moal nilaga, rek tuluy balik deui. Angga ngarenjag asa kagereuwahkeun. Ke heula, pan biasana ge nepi ka peuting atuh. Waduh, urangna aya perlu doi. Urangna ka dieu teh rek mikeun ieu titipan dari Teh Yanti. Yono mikeun amplop ka Angga. Di Teh Yanti. Iya, honor motoan cenah. Apaan fotona ge can disetorkeun atuh. Make geus dihonoran sagala. Ya kon bae atuh, engkena dibayar, ayona dibayar. Muning ayona atuh. Nya atuh nun pisan. Ceuk Angga bari nampanan amplop ti Yono. Oh iya, are kemari balik dari gedung jong saha? Sorangan, nya kumaha kitu? Alah, tong bohong. Cenah cok satam, kamu balikna ngebonceng panganten awewe. Angga ngadonya kakak. Urangna serius nanya kalah sorry. Atuh da pikasirieun pertanyaan teh. Piraku urang ngabonceng panganten awewe. Pan puguh geus aya salakina. Iya, urangna harewang bisi nya. Sabab salakina Neng Risma teh. Nya salakina Neng Risma teh iya juragan Komar, jelemana teh jaat cenah. Jeung loba anak buahanana. Oh gitu. Hooh, nyagos urangna rek balik heula nya. Nya sok atuh, ari moal ngopi heula mah. Moal ah. Ceuk Yono bari tuluy cengkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yono tuluy kaluar dianteur ku Angga nepi ka lawang panto. Sanggeus Yono indit, Angga gek diuk deui nyang hareupan laptop. Angga ngalenyepan deui caritaan Yono anu cenah Angga ngabonceng panganten awewe. Keke. Ceuk satpam kuring ngabonceng panganten awewe. Moal kitu panganten awewe nu basa di toilet teh. Nya sigana mah. Da harita motor teh beut ngagaleong teu puguh. Tapi rek naon deui make mimilu sagala. Jeung di mana ayeuna? Angga ngagerentos dina jero hatena. Keur kitu ti dapur ujug-ujug aya sora nu ngagalombrang. Angga reuwas. Saha eta? Taya nu nemalan. Angga cengkat tuluy ka dapur. Barang nepi ka dapur, breh teh tutup panci kasampak geus aya di handap. Teu jauh ti tutup panci aya ucing keur ngahakan lauk. Hus, sia mau lauk. Ucing digebah tuluy lumpat kaluar. Kanca mitra kaum dangu sadaya, keun urang tunda lalakon ucing nu maok lauk. Ayeuna urang nyaritakeun panganten anyar teh nyaeta Komar jeung Risma. Di hiji imah gedong nu kawilang agreng, kadenge aya sora awewe nu keur ceurik jeung sora lalaki nu keur cumarita. Ari eta awewe teh nyaeta Neng Risma, ari lalakina juragan Komar. Pipi Risma bareureum siga tapak nyabok.
Mangas, mangas aneh. Leweh siga budak. Ceuk Komar, basana teh garihal pisan. Jajauheun ka mesra atawa romantis sakumaha ilahana panganten anyar nu keur bulan madu. Nyana, aing teh kapaksa gawin maneh. Yeuh, dah lamun bapak maneh boga imah mah. Leuwih hade ngajabel imah, tibatan ngawin maneh. Komar lak-lak dasar nyekseukan Risma. Risma teu nembalan. Rugi, rugi. Aing ngawin maneh teh. Nah, ruga kunaon ari juragan. Risma ngawanikeun maneh nembalan. Pan, maneh apa sorangan. Bonteng aing geus teu daekeun hudang sia teh. Dikenyet-kenyet make taligi anger we, ngulahek deui. Maneh di buligiran oge ukur bisa dilalajuanan. Ukur bisa di like, di subscribe. Tungtungna aing teh jadi viewer maneh. Upami kitu mah atuh andi serahkeun deui. Percuma ditikage ari teu tiasa sapatomon mah. Teu tiasa gaul sakumaha suami istri. Naon? Nah we. Aing geus piak gede. Kari-kari ayeuna maneh mental diserahkeun. Aing teh lain jelema bodoh. Dengekeun ku maneh Risma. Pikeun ngalunasan hutang bapa maneh. Ku aing maneh rek didagangkeun. Atuh puguh we, asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan. Ngadenge ceritaan Komar samodel kitu teh. Cacak dikawin ku Komar, batin Risma teh geus kasiksa. Kari-kari ayeuna dirina rek didagangkeun. Batin Risma beki ancur, teuing kudu kumaha pilampaheun. Tong juragan. Wios abi ridho ditikah ku juragan. Asal awak abdi ulah dugi ka didagangkeun ka laki sejen. Sing hawatos ka abdi juragan. Risma minang saraya ka Komar. Dasar Komar hatena bedang taya pisan ras-rasan. Alah, tibatan aing rugi. Tibatan duit aing teu kapuluk deui. Wayahna maneh jadi tumbalna. Jeung ingat, lamun maneh kabur, eta nganung harti kolot maneh duanana tinggal ngaran. Karti. Juragan. Risma ngarangkul suku Komar, tuluy teu inget di bumi alam. Tilu poe ti harita, Risma teu kaluar-luar ti kamarna. Bingung pilampaheun, sakapeung mah pekat ku aral, aya niat rek maehan maneh. Tapi Risma kaburu sadar, yen pagawean kitu teh lain hiji-hijina. Lain hiji-hijina jalan kaluar. Ras, Risma inget ka Angga. Leuwih hade kuring nepungan Kang Angga. Sugan we. Manehna bisa nulungan. Risma ngagerentes sajroning batinna. Kacaturkeun di imah Angga keur gogoleran dina kursi panjang bari lalajo YouTube dina HP. Tekung silila aya sora nu uluk salam di luar imah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angga ngorejat hudang, tuluy mukakeun panto. Barang panto dibuka, Angga kaget lantaran aya hiji wanoja nu keur ngajanteng. Angga nyidik-nyidik eta wanoja, sabab asa kakara panggih. Kang Angga, piraku hilap deui ka Risma? Risma? Oh, mangga kalebet. Angga nitah Risma asup. Risma asup nuturkeun Angga tuluy gek diuk dina kursi.
Aduh punten, hilap deui kalinglap tuh da. Teu sawios Kang. Punten bade ngaleut naon Ciherang atanapi Cai Enteh. Atuh wios Kang Angga, teu kedang ngarerepot. Keun wae da aya Cai Enteh wae mah. Cekap Ciherang we Kang. Tembah Risma angga tuluy cengkat leos ka dapur. Teu kungsi lila angga datang deui bari mawa cai herang kanu gelas tuluy disimpen dina meja. Aduh punten, cai teh cai we teu aya rencangna. Wios Kang, sakieu ge cekap. Nanging aduh kumahanya. Ieu waktosna seet. Kanca mitra kaum dangu sadaya. Waktosna yeuh teu nyakapan deui. Nedah punten nu kasuhunun. Mohon ieu lalakon jurig panganten anu kasalapan urang cagkeun heula di dieu. Kayak urang sambung deui insyaallah anu bagian 10. Tah kitu nya sakali deui Mang Jejen nedah punten. Mangga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.